Jalma anu boga rasa sieun mah apik kana harta teh. Jangan naon ngagunuk-gunuk harta, jangan naon ngumpul-ngumpul dunia, lamun kira-kira jauh tina kamanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala naf'an bi'ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Waswabatul hadiyata asyar. Ayat 11 teh udah panton? Hah? 11 teh geus can? 10. Udah ya? Nya. Al khaufu etam rasa sieun min adabillahi wa kullu darajatil khauf ayyam tani'a ala mahdurati wa yusamma dzalika waru'an. Fa in zadat maka lamun tambah-tambah naon kuwatuhu kakuatanana ieu khauf kafa maka ninggalkeun ieu jalma amma tina perkara la yatayaqonu anu teu yakin naonana tahrimuhu haramna ieu ma wa yusamma jeung di ngaranna naon dalika ieu kaffa amma la yatayaqona takwa kana takwa. Masih nguningakeun kana cabang iman nomor ka-11 saur kamari. Cabang iman nomor ka-11 teh pauus adalah kudu boga na jalma kana rasa sieun. Sieun ku saha? Sieun ku Allah. Tatkala ayeuna jalma anu ngaku iman ditanya, bapak-bapak nah sieun ku Allah, jawabanana pasti naon? Sieun ku Allah, sieun. Boga setoran KBRI, boga wadul. Da jalma nu boga rasa sieun ku Allah bakal ngajaga, bakal ngaraksa dirina tina perkara haram. Bahkan ya tingali fa in zadat quwwatu kappa amma la yatayaqanu tahrimu. Jalma nu boga rasa sieun dina hatena ku Allah ulah kana perkara anu haram, kana perkara anu teu yakin haramna, nu teu yakin wajibna, teu yakin halal tawa haramna tarawani ngadahar. Naon ngaranna? Subhat. Antara halal jeung naon? Haram teh adalah naon? Tara jelema ngadahar kana barang subhat. Barang nu teu puguh. Kumaha ari banape euy? Banape, ari banape teh bana nu eueuh nu ngamilik atawa milik bersama. Mana sampalan galengan susukan atawa gili-gili jalan. Nah, itu si bahasana sisi jalan teh panto. Lain, naon? Bahu jalan. Tah, mun di dieu ieu susukan, seret. Jung tanyakeun KPU. Anu ngurus susukan PU lain. PU-nya.
tah ieu teh tidinya kadinya naon susu tah ti dieu ka dieu teh aya galengan nu sok dipake panangkringan di Ciroman nguseup ngadon ngajejentul di Ciroman Pak damang kira ka dia mohon enggak celik tingali ya dia tah ieu teh ngaranna galengan susukan atawa tamakan susukan perkara nu jadi di dieu eta teh ngaranna teh barang pe mun ceuk bahasa kasarna urang mah hakulah hak di Allah di aku teu meunang hakulah teh hak di Allah di aku ulah tangkal kalapa, tangkal jamu, tangkal sagala tah status ieu halal karite ieu teh status ieu teh naon halal da cenah aya anu melakna lain anu melakna saha tapi tanahna nu saha karite awas status dajadian dina galengan susukan itu ngaranna teh halal dialap manfaat beda jeung status lauk nama mun boger beunteur deleg ngaranna naon haram subhat lamun jaer nilem tawes disusukan ngaranna naon haram disusukan nguseup menang jaer haram disusukan nguseup menang beunteur subhat kalapa jamu dukuh sagala nu jadi di dieu itu kabeh oge insyaallah halal ngan teu meunang ku urang dialap manfaat ku sorangan tangkalna dituar teu meunang kecuali lamun tangkalna paeh saha we nu pangheulang ngala atawa di urang aya deui status barang umum naon wakaf hibah kematian di rancageuneng ieu aya wakaf kematian eueuh anu ngelola eueuh anu ngurus sebenarnya eta jajadianana bisa dialap manfaat ku sasaha wae oge beda halna jeung kieu jay rancageunang boga wakaf kematian 100 bata urus ku ente jajadianana kabeh jang ente ceuk RW atawa ceuk DKM teh tah eta mah jelas anu naonana nu ngurusna berarti kepemilikanna ge jelas teu meunang urang ngalah bubuahan ngalah ayeuna tatangkalan teh eta wilayah teu meunang atawa dina bahu jalan di urang sok loba tangkal nama dina buruan batur ngan buah nama di jalan bener teh cek hukum Islam eta teh halal bayu melak naon melak tangkal buah hareupeun imah ieu teh jalan ieu teh buruan imah ieu teh naon jalan buah tangkalna di dieu tapi kieu buahna di mana di jalan meunang sia atau anu pribadi ningali ieu tanah si J ieu tanah urang ieu teh tangkal kalapa api-apina teh jadi dipelaku si J ya di dia ya tapi buahna kanu urang da doyong teh ya mun maneh rek ngala buahna bebeja heula sia ka urang nah pangna kitu da buahna mah aya luhureun tanah urang nu ente mah tangkalna bungkul lamun urang ngalakana buah kalapa ieu meunang ini mata kurang lamun erek papelakan dina wates kahade lamun tangkal anu dipelaku urang dina deket wates ngalak kanu batur tong ngamuk mun dialap nya mata cek urang gede urang maloba perkara nu siga halal padahal haram
dagang cilok naroda ngahalangan jalan batur, dagang standby ngetemna pas pengkolan, eta teh piomongeun maju jentul we roda bajigur nu gablegna mah teuing ka mana bantot jongkrokeun eta kan ngahalangan batur padu celewe eta teh usaha naon halal, tapi awas usaha samodel kitu 100% moal barokah sabab ngaganggu kenyamanan batur, sabab jalan mah hak bersama. Tuh tinggal di aboh loba jalan dipakai naon garasi, awas ya jalan dipakai usaha awas ya bener eta teh hak sarerea tingali pengguna jalan kaganggu Mang Udin wetan reka kulon ti kulon reka wetan pan cacing heula mobil teh kuduna mah lancar eta teh lamun jalan eta dipake garasi mah ieu mah kan lain nganu ukur sakadar dipake parkir mah sajam paling lila malas menit ieu mah sapoe-sapoe ting mobil ngejentul we di dinya dipake bengkel pake tambal ban sok mobil anu aya di aboh di sisi jalan anu dipake garasi di jalan Cieunteng tuh loba di jalan Ampera tuh balata semplakeun naonana sepiona abong mun teu edan teh padahal lain salah nu ngadupak salah manehanana ngamanfaatkeun pribadi barang umum doraka sia kumaha sasaduna da kudu kabeh ka jelema sia ieu teh perkara nu terkadang jang sebagian jalma mah lain perkara nu dianggap doraka padahal ieu teh gede dorakana teh tak ngeri loba sia jalma nu ngalap manfaat kana barang batur leuh lamun barang teh eta teh barang pribadi put kumaha lamun barang-barang naon barang umum sasaduna ge berarti kudu kasarerea ieu euy nu matak hese paeh teh eta jelema nu matak hese sakarat teh sia sok ngalap manfaat kana barang saha barang batur da kade usaha teh sing ararapik ulah asal-asalan ana loba jelema dagang baso tokona mah naon nyewa tokona mah naon ngontrak da parkiran mah teu gablek ngaganggu sia ka jalan tinggal di Japri boga naon parkiran tapi keur usum pinung mas ya ngaganggu kana jalan umum saha nu makena pribadi dipake usaha leungit sia barokah kikituan teh kan di urang nu di pikiran teh mun ek usaha teh mikiran tempat teh mikiran parkirna mata sok tingali tuh ayeuna jalan Galunggung tamat tepi ka Pasunan ka ditu nu rek alun-alun tingali mobil wayah kiri kanan celek nyarieun kape sisi jalan dipikirkeun teh parkirna da teu baroga parkir sia nu baroga kape nini anteh tadi Pasunan nya eta teh jalan Pasunan lin Dewi Sartika teh teh nya nini anteh ning warung sangu celek we boga parkiran teu di mana parkirna nu balanya anu dalahar di dinya di jalan urang teh kabeh oge hak pengguna jalan da urang keur mah urang Tasik deui dalin urang Tasik ge hak ngagunakeun naon mah jalan mah komo deui urang asli pituin urang naon urang Tasik anu aya hakna jang ngagunakeun jalan umum teu ridho urang kadang-kadang sok ngantri beurang mah di dinya kesel panas komoning tukang parkir na sosoloprok mah pepe dengkring heula tuh teu sing sabar jeung sing sabar sing tak dunungan sia kehe kudu gableg naon parkiran bener teh panyarekanna teh kana make jalan nu balanya da ngaranna ge nu balanya nu meuli da ngaranna ge nu meuli nah nu boga usaha nu cilakana mah ngejajar-jajar baju sia mah dina paragi leumpang batur teu ka hades ya sangeunahna
Soal cekih we. Awas usaha teh dengan ukur cukup hanya sakadar naon usaha tapi kudu mikirkeun hak saha hak batur terlebih anu sok ngagunakeun fasilitas-fasilitas umum sabab barang pribadi lamun aya dina tempat batur berarti eta bisa jadi hak saha hak batur dina hukum Islam sapertikeun kitu. Nah, jelema anu waro, jelema anu apik, jelema anu boga rasa sieun ku Allah dina hatena, boro-boro barang haram. Boro-boro barang subhat teu wani. Maka eueuh panyebut eta jalma adalah jalma muttaqin. Eueuh panyebut eta jalma naon? Takwa lamun hirupna teu apik, ngajaga, ngaraksa kana barang naon? Haram. Di urang mah aya lo basya ngadahar barang haram gini pika alhamdulillah BRP teh geus cair deui 100 tuh kumaha syukuran pencairan halo asep sia tas menang naon gitu mas syukuran tas menang pinjol halo Robi Akarim danya cing sok kalau ningali kana definisi bohong urang boga rasa sieun ku Allah sieun ku Allah sieun lain naon kacang saya tadi dina jalan batur waduh sia cik lamun letah jeung kanyataan jeung perilaku teu akur ngaranna naon tuh serem sia lamun letah jeung kanyataanana be lamun letah jeung prilakuna be ngaranna munafik tah ieu nu seremna lain mutakin munafik nah bohong sia secara perilaku waduh mun urang wani kene sosorongot kana barang naon haram teu paduli tuh tinggal di jalma nu waro mah jalma nu apik jalma nu dicap ku Allah sebagai muttaqin sakali deui boro-boro ngadahar ngalap manfaat kana barang haram kana subhat ge geus teu wani keempat kata Allah Rabbi Akarim kade jang urang ulah gagabah dina naon dina kahirupan sabab ieu teh mah datangkeun ka madaratan nyilakakeun takwa sama dalika takwa saha jelema nu bakal salamet illal ladina amanu wa amilus solihah imana ge gagalan ceuk Allah na Al-Qur'an kumaha jalma teh kabeh oge rugi kecuali jalma iman tuh kakarak hiji encan wa amilus solihatna illal ladina amanu wa amilus watawasobis opat kakarak hiji kan geus mentok mun imanna geus jong atuh kadituna ge eueuh takwa eueuh amal soleh sabarna ge moal ieu tah karugian urang teh bohong ngaku-ngaku iman teh imanna teu sesuai jeung kanyataan lain diletah lain dina laku salagi urang masih kena beuki kana barang haram urang mah boro-boro nu haram nu nyampeurkeun nu haram nu jauh oge di teangan di akalan kumaha carana amin nama baik teh kembali deui amin teu ka cek dina BI checking bener teh oh jelema embung nama baikna ruksak di mata bank paduli di mata saham bener teh eta teh naon fakta sia zaman ayeuna mata ek rugi kumaha langsung nasna ge nas naon Al-Qur'an langsung ancamanana ge langsung didawuhkeun ku Allah melalui naon Al-Qur'an wal asri innal insana lafi kabeh jalma teru kecuali jalma iman illal ladina aman dak usaha menang bati oge anger eueuh bu
aya buktina ge anger hulu nama botak. Dacapna lain mukmin, dacapna lain mutakin, tapi munafikin. Oh, sia tah. Awas. Leuwih ti ngacai sia teh. Sok sia Tristan rek kumaha sia maneh? Sok sia Daki rek kumaha sia? Si pinjol mah eueuh tadi dieu. Halo Robiah Kari. Faida indama ilahi atajarrudu lil khidmati fasara la yabni ma la yaskunu wa la yajma'u ma la yaqulu. Faida indama maka tuluy di mana-mana kumpul ilaihi kana ieu kaup naon atajarrudu ngabungkulkeun lil khidmati kana khidmah fasara tuluy jadi si jalma la yabni eta teu nyieun ieu jalma teh mah kana perkara layas kunu anu moal nyicingan hu kana ieu mah wala yajma'u jeung moal ngumpulkeun jalma mah kana perkara layak kulu anu moal ngadaru kana ieu mah ya tapi itu ngareret si jalma ila dunya kana dunya wa ya'lamu jeung nyaho si jalmana kana sanyanyana ieu dunya tu pariku eta bakal pisah ieu dunya hu jeung ieu jalma. Mun jalma geus bener boga rasa sieun dina hatena ku Allah, maka moal hayang jalma ngumpul-ngumpul dunya. Sabab lobana dunya teh bakal jadi pangbeberat ulah di akhirat jauh teuing di dunya. Boga motor hiji satahun sakali kudu mayar pajeg. Boga mobil pajegna leuwih mahal, mun mobilna mobil nu kieu mayarna teh satahun 3 kali euy. Pajegna dibayar, kirna dibayar. Sok mobil urang ieu. Nu ieu weh, Mas. Da jeung kijang mah mahal kene ieu sia pajeg teh. Si Haji Nanang mah kijang 550.000 geus ngangin. Urang mah 500.000 pajeg. 250 naon? Kir per genep bulan. Lamun satahun teh Bang nu aing sara 500.000 tambah pajeg 500.000 jajag Nanang teh sanaon? Mobil kijang mah tuh 550.000 teh geus teu mikir naon-naon deui. Bari kur digawena ge saka urang mah digawena 3 kali. Incing mayar naon? Mayar pajeg, ngincing deui, mayar naon? Kir. Engke teh genep bulan teh ngincing deui, satahun teh 3 kali ngincing. Gawena duitna ge leuwih loba. 2 mobilna berarti genep kali satahun. 3 mobilna. Bener, tuluy. Eta teh di dunia. Dunia teh di dunia geus diapekeun komo di ditu. Lah mun dipake manfaat mah dipake ibadah. Nah mobil kieu ge ieu masih buruk atuh. Minal masjid ilal masjid. Beda nu BRP mah minal pasar ilal pasar eta. Mayar ge lain kir eta mah kur. Bener teh? Iya kan? Intan sayur. Enya. Oh, intan sayur mah eta mah ruhak. Enya. Mencek jalma soleh mah eta teh naon? Hawu. Nu keur ngeged-gedur. Sarua jeung poligon. Bener teh? Da poligon mah menang cash eta mah pang sok pake na bujur wungkul. Sarua kan dorangan mah. Bener. Barang teh bakal ngagedean hisaban kan itu. Itu. Ari intan sayur mah leuwih parah eta mah. Oh, urang mah mobil kabeh oge. Ngaleos derek pake bener.
nyaba pakai silaturahmi, nyaba pakai pengajian, ini pakai ngejemput nu ngaji, ini pakai nganturan malah santren. Nah, ada manfaat sih. Jauh jeung intan sayur mah tuh. Tuh si Bang Brang tuh tempo. Tuh si Bang Brang wah eta mah manfaat. Kuno bogana, wayu geura Bang geura maot nge karasa Bang. Nah, mobil butut oge tempos ya. Geus beak sabaraha puluh lah. Nyaeur. Tadi wae tas adventure di Cineamban wasuluh tuh. Nah, manfaat. Suluhna dibeulem. Pake nangeur cai, caina dipake suguh kopi. Nu ngopina nu ngaraji. Lain nu keur nguseup sia teh. Bener. Manfaat. Nah, udah fisik nama mobil teh butut. Nu gablek teh tempat dipuruneun make. Bener. Tapi ngitung-ngitung kanaonan Mas ya. Jeung poligon mah jauh. Sanajan hargana poligon leuwih naon. Poligon mah jangan bujur. Tuh si Bang Brang mah. Jangan modalan jelema ngorek ngaji. Kok Mang Udin bisa parkir kayak di itu, bisa parkir di dinya. Tapi kadang si Bray itu. Nyaeur, bener teh. Manfaat. Pada harta teh gitu. Bisa jadi jembatan jangka surga, tapi bisa jadi suluh neraka. Tergantung kumaha sorupkeunana, tergantung kumaha makena. Tah jalma anu boga rasa sieun mah apik kana harta teh. Jangan naon ngagunuk-gunuk harta, jangan naon ngumpul-ngumpul dunia, lamun kira-kira jauh tina kamanfaatan. Jangan naon mata ngilakakeun. Takalasa di dunia wae naon, ngariweuhkeun. Batur jarah kalah mepuskeun kaca teu cek aing oge eta teh kakarak di mana di dunia tah kitu dunia teh sia teh bener nu mepuskeun kacana tuur anu soehna leungeun paneh sarua jeung nu ngorana boloho da eta pamawana bener batur mah jarah. Iya mah kalah ngurus-ngurus baso jajan gitu 600.000 cenah dedengean teh da urang masuk ayah harewos si Rendin yang serikeun nah gitu eta teh kakarak di mana di dunia sia teh dunia teh tanggariweukeun bikin ruwet. Dunia teh jang jalma nu boga rasa haop masa cukupna. Mentak cek pangkamari subuh nih. Boro-boro mobil, boro-boro imah, rasa ngu saremeh bakal minta pertanggung jawaban. Bakal api dahar teh. Dahar teh jadi tanaga teh bakal dituntut ditanya ku Allah. Pakai naon sia tanagana? Kur pake hees. Kur pake gawe, kur pake gogoleran, kur pake nyieunan daki, teh, kur pake nongkrong di mana, di Ciroman, kur pake nangkring di galangan balong, teh, kur murintil kumis, teh, alwe, teh, banyur, teh, sok nangkring mana galangan balong, teh. Balik gitu. So ngagodogkeun heula cai di imah teh sia teh sing ngagolak. Banyurkeun kana kumisna can lepet mah. Entak urang teh usaha teh supaya boga dunya, jang naon dunya, jang bakal ibadah. Kan ngaji mah milu we ka si Tarno. Mana minggu mah taramang nginjem sepeda batur. Bener teh? Itu lain.
Da lebar MX bodas kahujanan aduh. Tah dunia nu manfaat eta baju anu ayeuna dipake eta. Kita kayak baju teh ngapoe ganti pantau nami jadi saksi jaga dina poe kiamah. Tuh motor ayeuna nu dipake bensin sakecelak, oli anu leungit leleueurna indit panas beak leleueurna dipake ngaji eta teh bakal jadi saksi jaga di hadapan Allah. Da eta teh dinten teu make naon? Make duit. Teu eueuh nu gratis. Eueuh nu make cai atah. Mata lengkahna jalma nu indit ka pangajian, lengkahna jalma nu berangkat kana tempat naon? Ilmu lengkahna teh di naon? Dihitung. Kurang ada tengah lengkah make motor bensinna dihitung. Olina dihitung. Sok sapoe ka dieu sia. Sakali ka dieu da ban teh bakal ngaipisan sia sanajan sabalik oge. Ngan beres teu katempo. Da oli teh ngaleungitan leueurna teh. Geus puguh bensin mah da ngabeakan. Kumis we ngagondrongan. Hulu mah ngabatakan. Ceuli we cengian. Sok baju teh sarung. Poe ayeuna sarung ieu, poe isuk sarung itu. Boga 7 setel koko jeung naon teh jeung sarung teh ganti poe ganti baju naon ami loba saksi jaga di hadapan Allah. Tuh wala yasrifu ila ghairillahi ta'ala teu pernah nasorupkeun hartana kecuali dina jalan saha Allah. Tuh tinggal di Bandung Jaya pasantren puluhan hektar sia tanah pasantren teh. Atuh meureun berat hisabanana da beasna ge jang santri. Da beasna ge di alap manfaat jang nu naon? Jang nu ngaji. Jadi hisaban moal. Lain dipake usaha pribadi, lain dipake ngabeungharkeun diri. Tingali pasantren lalega tanahna teu dipake manfaat sorangan anger jang kamaslahatan jang kamajuan naon umat jang kamajuan kamaslahatan agama ai urang dipake naon cing sok pake naon harta urang urang pake goes urang pake turing pepes paan nu pake reking sebotakna bener teh sok gerajai pikir ente dahar geus dahar pake usaha geus usaha pake dahar geus dahar pake usaha hayo we kitu pae we sia teh yang sama dina rerenteng ngakutan bonteng ke pacok orai hejo. Ban jelema rata-rata gitu. Usaha jang dahar jadi tanagana jang usaha lain jang ibadah, lain jang Allah. Padahal kewajiban urang teh titah ibadah. Dagang bajigur, dagang cengik, dagang kacang, dagang baso, kabeh jadi ibadah. Jadi itu mau pohokeun kana ibadah pokok. Usum gawe, usum ibadah. Mau usum ibadah, kalah ribuh da dagang malam minggu ieu atuh keur ribuhna. Kalah peupeus we kaca. Pan diomongkeun. Tuh, bener teh. Sok. Urang teh usaha teh moal matak jadi nilai ibadah. Sok jadi ente cek urang ge digawe 24 jam. Hudang subuh. Hudang langsung ini gawe.
Datang lohor salat, geus salat gawe deui. Datang asar salat gawe deui. Datang maghrib salat, geus maghrib gawe deui. Datang isya salat, beres isya gawe deui. Jam 8 idit ngaji, jam 11 gawe deui. Jam 2 kakarak sare, jam 4 hudang salat subuh. Teu disebut kada demes. Nah, dah waktu nage dipakai usaha jeung dipakai ibadah. Da saimbang. Tapi jelema gawe jam 8 nepikeun ka jam 4 teu salat lohor, teu salat asar, kada demes ya teh. Teu jadi nilai. Kokomoan jelema kitu. Da poho kana tugas utama, da poho kana tugas inti. Cilaka sia jelema kitu. Rata-rata jelema kan gitu nu dipikirkeun teh. Tahun isuk urang rek boga naon. Lain mun maot urang rek mawa naon, lain pikiran teh lain kadinya. Jauh jelema mikir kadinya. Mun setiap jelema mikir kadinya moal aya masjid anu nyair di sisi jalan. Dan beunghar teh di urang teh loba. Bener? Moal aya santri ting soloyong donasi minta bantuan, bener? Dan beunghar teh lo mata efeknya ku jelema KBG karasa. Lain teu arusaha jelema teh. Arusaha ngan usaha teh eueuh buktina. Joleos. Menang beak. Barengo we tungtungna mah malodar geus. Usaha sacapekna. Geus capek paeh. Loba jelema nu ti nol berangkat. Jadi jelema sabeunghar naruh tapi teu sempat menikmati kana kabeungharanana da Ijroil kaburu nyamper. Ngaji peuting belang betong subuh geus tara dari weuh ngajaluaran jeruk. Kumaha anu kitu payah nanya. Nah. Bener teu? Kumaha anu kitu payah na. Mana teh wi sok kada pikir ke maneh wi. Ruwet sia teh wi. Nah. Lain ulah dudunya lain. Tapi jelema anu boga rasa sieun duniana pake dina jalan Gusti Allah. Usaha jang dahar, daharna jang ibadah. Tuh, bener teh. Tuluy usaha deui, tuluy dahar deui, tuluy ibadah deui, tuluy usaha deui, tuluy we kitu. Hirup teh bakal ngareunah. Nyaman hate moal ruwet. Eueuh jaminan lobana dunya matak mawa kasenangan. Eueuh kakasepan nu mawa kasenangan, eueuh kegelisan nu mawa kasenangan. Mun nya ge jelema beunghar senang, moal aya beunghar setruk moal. Moal aya jelema beunghar panyakit asam lambung panton moal. Moal aya jelema beunghar kolesterol moal. Cuma beuki beunghar beuki apik barang hakana. Sate kambing tara kolesterol, darah tinggi. Sapi kolesterol. Bener teh. Lauk alergi. Daharan jeung pais tahu. Sia beunghar anu dilebok pais naon. Asa rembung. Jeung kurupu. Tempe wae tara di dahar nah asam urat. Bener. Cai oge kolot baheula tempo. Nu di dahar kotopes, jaat, kacang panjang, buncis. Bener. Jararagjag sia naonana. Awak. Jelema aya na aduh. Bener. Jelema baheula jauh tina bahasa daharan 4 sehat 5 sempurna. Dahar teh naon ganyong. Hiris. Di dahar. Hui teh biasa. Pare dicaubur jeung jagong teh galib. Awi ge dilebokan baheula mah. Iwung.
katangkal-tangkal kalapa tuh ku jelema baheula di ala humut. Bener. Di dahar di gayem tapi gara ragjag sia. Jantung bisa. Nah syukur jelemana nu baheula. Nu aya mah mentah bohong paus lamun nu beunghar teh ngajamin kana kasen. Lamun jelema beunghar senang buktina moal panyakitan. Mun kasep matak nyenangkeun moal aya nu kasep cerai jomblo moal. Mun geulis nyenangkeun moal aya nu geulis dipecat dipiceun ku salakina. Loh basia nu geulis nu kasep cerai. Kurang kumaha cek urang. Bener. Matak wadul sia. Mending dakiannya. So pikir. Da urang mah boga sangka teh kitu, kudu beunghar heula kakarak senang. Bohong sia. Nu bakal senang mah jalma nu wawuh jeung Allah, jalma nu daek ibadah ka Allah, hatena tenang, hatena tentrem. Cok rarasakeun, hate keur getol ngaji jeung hate keur ngedual ngaji rarasakeun. Bedanya? Bedanya. Sok rarasakeun. Keur unggal poe ngaji mah hate teh asa tenang. Heureuh we ngaji ada pindah kontorna ka mana? Ka warung sabelah rada hoream jauh alasanana mah. Ya teh. Beda bener. Awas ya bisa dibentar gelap sia teh. Cicing sia teh loba. Sarua di mana? Da nya. Coba da nu meunteun urang mah kur urang sorangan masing-masing kara rasakeun we ku sorangan sok. Ngan lamun Mang Udin ngaji jeung teu ngaji hate sarua rugi Mang Udin. Nu sok ngaji teh naon? Rugi. Mata ku Allah rasana ge dinaonkeun? Dibedakeun. Sok ngaran. Urang eueuh alasan teu gering, teu nyaba, ulah ngaji saminggu. Sok rarasakeun kana hatena. Teu ngaji sabulan mah botak set. Panas sirah teh, panas hate teh. Congean. Oh, put. Mun teh mah aya jelema urang marek ngaji rek teu ngaji ge hate teh biasa bohong. Bohong. Sabab cek Rasulna ge jelema nu daek indit ka majelis ilmu mah bakal dibere katenangan, katentreman. Eta mah jaminan ti Nabi. Jelema daek indit tolab ilmu, jelema daek ngadengikeun kana fatwa hukum, tah ieu teh kenerangkeun hukum ya. Ngahukuman iman urang, kadar iman urang teh can bener. Tah daek ngadengikeun nu kieu maka bakal dibere ku Allah. Saur Nabi, jaminan ti Nabi, Allah bakal nitipkeun sakinah kana hatena. Naon sakinah teh? Tentrem. Tentrem jiwa. Entah mau cek si Sandi. Sandi B nya maneh mah. Cek si Dede lain cek urang. Cek si Sandi urang mah basta teu ngaji da. Hate teh asa anger we. Ngaji teu ngaji ge hate urang mah kieu bohong. Da hadis Nabi moal mungkin naon? Bohong, bener. Pasti benerna. Pasti aya perbedaan. Sumber ketenangan eta teh. Mata sok urang. Tafakuran, pikir harta urang ditasorupkeunana ka mana? Na geus harta urang ditasorupkeun dina jalan Allah. Sabaraha liter sapoe harta nu dipake bensin jangka pangajian. Sabaraha huap sangu nu jadi tanaga nu dipake ibadah ka saha? Ka Allah. Bener. Eta teh bakal aya perhitunganana sia ini. Nah tanaga maneh anu diakibatkeun nu dihasilkeun tina sangu teh beak dipake niupan piriwit atau beak tanaga teh dipake maca Al-Qur'an, itu aya hitung-hitunganana. Pangda jaga dina poe kieu mah aya yaumul hisab oge. Jadi
sekecil apapun harta anu dimiliki usaha kurang aya balitunganana jaga di hadapan Allah. Nu tadi itu. Maka lamun ningali definisi ieu jauh keneh kasampurnaan iman urang teh. Jauh keneh da urang can boga rasa sieun anu bener ka saha? Ka Allah. Masih keneh urang kada demes kana harta, nyaah kana harta, bener teh? Masih keneh popohoan toh-tohan usaha bari mopohokeun kana kanaonan? Kana kewajiban. Da balanya maka pasar tara kaberangan tara. Mun peuting sok kapeutingan wae. Teuing kumaha? Nya ta eta. Ese seueur nongkrong. Ya dagang jeruk mah eueuh perena, beda. Mun ngaji sok aya namana. Sok aya perena. Katakna kitu tah, Paus. Sok tapakuran diri urang teh geuning mun teh mah urang ngaku sebagai jalma nu iman percaya ka saha? Allah. Ka Allah masih keneh dianggap bohong euy. Sabab urang masih keneh jauh tina rasa sieun ku saha? Ku Allah. Sieun ku panyiksa saha? Sabab adab Allah itu adalah naon? Nyata. Adab Allah nyata. Matak ayeuna karasaeun ku turang beuheung jelema. Unggal isuk riweuh di jalan rame, di jalan ku jelema nu rek digarawe. Unggal burit jelema riweuh baralik digawe. Mana sia bukti ladang digawe? Boga imah cicilaneun, boga motor cicilaneun, boga TV cicilaneun. Kalipan-lipan pamajikanana cicilaneun si goblok. Dah. Bener teh? Ena mah galib. Kunaon jelema nu nyararicil? Ku teu boga. Leung mun nyicilna teh nyicil halal. Da ieu mah nyicilna kan nyicil naon? Riba. Naon tuh bilahi min? Dalik. Rek kumaha tuh jelema? Baheula mah jelema tani, jelema kuli, da imah teh boga tara ngalalontrak jelema baheula mah. Bener? Padahal gawe naon? Kuli. Budakna sarakola, budakna masantren. Ih karuat. Nalor mah biasa. Jelema ayeuna ek nyakolakeun budak teu saeutik sia nu ngagadekeun motor. Ngalisingkeun mobil. Nya kan? Serem. Kolot bala wah. Tak lamun ningali kadar kasuksesan kolot bala jeung jelema ayeuna jauh. Kolot baheula anakna laloba, tapi jara di jelema. Jelema ayeuna mah anak dua oge geus gegetret. Pika embung nolak hayang boga anak deui teh mung. Sieun teu kaparaban, sieun teu kanaon, sieun teu kawarah, wadul sia. Entak ngeri saudara-saudara. Keung saderek-sadayana. Tak karasa ku sadarea. Aya kocap PNS. Imah ngontrak. Salakina PNS, pemajikan PNS. Ari PNS mah pan hasil teh geus naon? Geus pasti. Geus puguh. Ek digawe, ek jadi gajina mah anger. Bener teh? Beda jeung tukang baso sia. Payu wae meureun boga duit. Teu payu mah mepeuskeun kaca sia teh. Bener teh? Bener teh? Kapan PNS mah kitu lain? Bener teh? Sok aya geuning bulan teh sabulan teh sok aya beureumna loba dina kalender teh geuning nya pikeun ka aya 4 poe 3 poe beureumna teh encan ditambah ku minggu deui salian ti minggu teh sok aya poe naon libur nasional nya kan teu dipotong gaji ku nagara anger we tapi aya nu kote boga imah-imah acan ngontrak mas imahna mana gajina boga ka mana teu manfaat ning baheula tuh kolot urang boga sakit ladang kuli buburu macul anak 8 coba bayangkeun
anakna 8 bapak urang teh je kau ieu ninggalkeun kahadean ieu jang manehna jang saana jang anakna bener naon gawena buburu macul buburu tani buburu kuli tinggal baheula Mister Mahmud tukang gawena tukang ngurus munding bener teh ninggalkeun harta jang anak ngantun ke anakna mah pan kekerehe bener teh bedanya gitu tah eta teh beda hirup beda cara bener orang kudu miconto ka jelema baheula tah jelema baheula mah tara wani ngalengkah can nanyakeun ka ajengan mah da bisi salah lengkah mata jelema baheula mah boro-boro ku bahasa haram ku bahasa pamali mung ulah sia pamali eureun jelema sieuneun eta teh cacak bahasa pamali jelema ayeuna euy ulah haram lah kabutuh mah teu karasa ku batur kok batur lebok ku sia apa gitu bener teh geus teh eureun ka BRI teh nah kabutuh mah teu karasa ku batur kok atuh sia sabotakna can conge ulah ka eureun kada lila-lila mah panu botak masuk conge Apaan panas, mimiti panas teh pantun muruluk naon. Buuk lila mah kana ceuli. Jebol. Mencek si Encep, macek si Acep, maceket. Olina ngacai tina ceuli. Hey! Nah kalau Robiah Karim tuh jauh keneh urang teh kadar kanaunan teh kadar kaimanan wa syu'batu tsaniyatu asyara ar-raja li rahmatillahi ta'ala wallahu alam bisawab.